besok aing beli cimol. Minggu. Ripo buka kebun gede mah. Aing ripo ya mah. Matul kan bae ripo hing mah. Koma amun aya bebek aing teman tuan koe. Aman aya bebek aing. Dan ngomong dekat dieu. Cara HP aing. Cuaca panas biasa. Catulan lah. Awak aing tutung ieu mah. Mananya bebek aing can hendak mantuan aing ongko. Mananya Siti? Ente nang but aing kabur tutung ieu mah. Kuan bae aing mah nyampe irah halos. Irahnya Siti lewat. Maca HP. Nyabut-nyabutan dangdut. Kita nggak bantuan si sayang kebunnya di mana? Sayang kemana meren? Bantuan toko tapi ada sayang aing mangas nangguan panas-panas untuk geheng ya begut aing. Bebek aing tutung. Tadi di tangguan deui kebun teh anggus. Saya talumpang nakos kang ngudi jepit bae. Bener si sayang teh bah. Masalahnya tadi itu tah. Oh itu si sayang nih bah itu aing mesti kabah dieu. Ya ampun si sayang. Sayang kan mah koing. Jelema aing mah di tangan bae ku aing kalau kaprimus ya ka mana bae sayang. Dia bae Siti ranggus. Kemana bae siannya kan aing itu. Terus anggot si kadieu. Kok aing kita kadieu ku sia. Ju aing korin nek mantuan naon ye. Nyabut tanggal jengkol daek tuh Siti. Dan sia aing kita nyabut tanggal jengkol. Ongko cek sia aing kita mantuan sia seeng. Ju geus kieu aing nek bantuan naon seeng. Atuh ayo bantuan aing ngoret kebon. Terang geus sia datang. Tuh aing geus neangan sia muter-muter sayang sampai aing riut. Nang geus dianggeus aing tinggal istirahat doang. Aju kuari aing kudu kumaha? Satuan aing di saung. Ya aing panen jeruk oke mah. Malam minggu. Emang aing nek makanan jeruk bae gitu. Dan aing dia kanan jeruk. Mending jeruk na amis mah hasut. Nuk naon amis-amis geus nemu aing ge. Geus amis. Ayo geus Siti, ka saung ayo. Nah, di belah mana, sayang? Nanti tuh, saungna belah ditu. Ayo sayang, aing nangtung baik. Besok kan nanti. Aduh, Mas ayo Siti tuturkeun aing ka saung. Mas Siti ulah ka saung aing nuk iya. Dangdut. Ayo orang oren. Ayo sia ka dieu. Sebarang jabutan dukun. Dukun atau nyabutan dangder ya? Sabodo sia hang dangder tentu. Eta seeng dangder na geus naronjeu hayang dicabut. Atuh geus cabut ai ka cabut mah. Bantuan aing nyabutan dangdut. Satu aing nyabutan dukun aing da bantuan sia seeng. Nak nangguan si seeng di saung belah. Kebunku panas-panas teuing banget tutung teh nya. Malam meureun ieu ngajabut dangdut. Mata tadi nangguan bae. Aing kita nangguan di saung. Ya lama teh Siti. Aing manggus nyabut dangdut ieu tang. Lak bisa. Kita di aing nangguan ka dieu. Bantuan aing teh nyablok-nyablokan ieu. Nyabut sorangan da kaluar tae. Jal amat eta Siti aing manggus nangguan nyabutan dang. Aing nek kebun dangderna sugan aya.
sia aing mangges nangguan di saung cenah saung dia. Geus nyawa ngabut dangdut sebagai ngoret. Geus ngongko di tengah ku yang sia mah Atuh meureun cek sia aing kita di kasaung bae. Aduh aing teu kabatuan naon saeng. Atuh bener nang ge geus dicabut ku sia. Aduh aing teu ngabut naon ku ari. Geus anggus nyabut dangdut tinggal nyabut hati aing, tinggal nyabut hati aing, tinggal nyabut hati aing. Hati aing geus tak kawawa ye. Eta dangdut nak dinaonkeun saeng. Atau nak dijual sih malam mingguan. Yang ada Cimol. Gila aing mah malam mingguan kudu ngajual dangdut heula. Nanggeus ku aing wadahan dangdutna. Ngongko yang gon ngoredan. Iya, bon, kebon. Wes itu ya cukup dong malam mingguan. Edan meureun sia aing di palagan dangdut bae. Kudu deh ku yang nak dijual, nak ditukarkeun jadi Cimol. Siti ya cukup saja malam minggu. Cukup sakieu ge seubeuh beuteung aing. Amangkaraan teureun eureun. Bapak sia-se. Terus ayo orang bawa ke mana ya? Mas berat. Baulan kasong bebek. Ayo berangkat. Ya, anu ngajak jalan. Tapi ke kebun. Umade Siti aing tegablek duit. Aing ge tegablek ge. Ieu menindang deh dijual benang duit. Ayah seubeuh aing diajak ke kebun, Seng. Kayaknya aing mah pegawena di kebun bae. Iya kok kuali tapi kemakan dangdut aing lawan berat. Karena nuk kusian nak dijual orang ka jumal Cimol. Ah, nak ditukerkeun yang cimol. Ditukerkeun naon deh aing geus tegablek duit. Telaku gablek gue ku sia. Ente lebok be sebeuhkeun ku sia. Amun teu laku mah lebok be ku sia. Kamaraan beuteung sia kamaraan. Aya ngomong teh anu bener, Seng. Makan dangdut ieu anu aya aing olap. Kita sabakul dibeakeun atuh aing ka Mangkaraan. Tunggu Siti gitu. Nak dibawa pulangnya ku aingnya. Tapi syaratna Naon syaratna, Seng? aing geus teu kawawa. Teu bawa kunaon sih, Seng? Aduh jeung peuting malam mingguan. Emang ya penting malam minggu, emang masa hendak malam Jumat? Saya nyaho kok, nuk mamanya. Terus pengen mau pulang ya, Seng? Kamu situ kenapa? Kan lama teteh Siti. Terus benang hasil mah balik sih ya. Nak mandi bulan lah.